Alhamdulillah ngutangkeun panen deui. Mudah-mudahan we ya cuaca alus wae harunya nu moroe pare. Di mana maneh man? Ah nyata ke Parugu, kedua ke hayang Emang mana boga kahayang naon mah? dengan kuliah wae kos batur nya ada urang. Yang kuliah. Heeh. Emang maneh hayang kuliah di mana? Arek kuliah sagala sih. Ah orang hayang kuliah we. Batur gitu. Oh. Yang kuliah. Heeh. Sok rek kuliah mah kurang lah nah di modalan tong mikiran biaya maneh mah. Nah, Pasti ngadaekna sok. Nah. Bener mah rek kuliah. Kan? Heeh. Terus maneh mah arek kuliah mah tinggal breng kan masalah modal mah kuwa lah ditanggung. Tinggal daekna. Heeh, teu jadi masalah biaya mah sok ditanggung ku bawa marah sabar hage. Anu jadi masalah nama emang bisa lulusan SD kuliah? Pamaneh teh lulusan SD. Anjay. Lulusan SD orang.